Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Shalawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang sadayana, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraskeun perkawis ulama pewaris Nabi. Hartosna ulama pewaris Nabi teh nyaeta ulama anu diwarisan nur. Nur eta anu kapungkur aya di Nabi Adam, di Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sareng para nabi sadayana kalebet Kangjeng Nabi Muhammad. Tah nur eta teh diwariskeun ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Teras salajengna diteraskeun deui ka pewaris anu salajengna anu dipilih. Janten ulama pewaris Nabi eta aya takuat pakaitna nu disebat tali rohani. Aya sambungan numawi urang wajib guguru anu guruna nyambung sareng guruna, nyambung deui sareng guru ka guru-guru terasa dayana anu dugi ka Kangjeng Rasulullah supados naon, supados henteu salah jalur teh. Margi ruhani mah langgeng numawi tali eta moal leungit nepi ka ayeuna ge teu weleh aya sambunganana. Kalersan ayeuna teh janten anu disebat ulama pewaris Nabi teh eta sanes kahoyong anjeuna tapi emang murni dipilih ku Allah ngalangkungan kakasihna eta. Upami wujud dohirna anu tadina katetepan nur eta bade ngantunkeun, tah nur eta teh diwariskeun heula ka pewaris anu salajengna. Jadi nu diwariskeun teh pewaris kanabian sareng karasulan eta, tapi henteu disebat nabi, henteu disebat rasul, tapi disebatna guru mursid, disebatna ulama pewaris kenabian. Janten eusina mah eta-eta keneh ngan wujudna anu benten-benten di tiap masana. Janten mung aya hiji anu waris mah cenah seueur eta seueur mah anu ngaku guru mursid eta mah anu amanah. Sabab anu waris mung aya hiji, aya legalitasna statuta sareng pusaka sareng aya gelombang mutlakna anu nyambung ka Rasulullah, nyambung ka Allah. Numawi dina katerangan ge wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Janten pamimpin di zaman urang, di antara urang nyaeta anu di zaman nuku urang kaalaman. Numawi agama mah konkret nyata gitu, sanes hayalan kedah kapendak heula ta eta sifat wujudna eta. Ta urang sahadat teh kadinya nyaksi ngalangkungan sifat wujud eta. Tah nembe kapenak kidambako sareng salajengna. Ibaratkeun urang panggih sareng kaca sareng enteung, tah urang bakal tiasa ningali diri urang anu sabenerna. Saleresna mah janten seueur anu ngadugikeun ulah neangan pangeran keluar tina diri urang.
dina keterangan lagi. Tapi samemeh urang milarian pangeran anu dina diri urang, pangihan heula guru anu di luar diri urang, nembe urang tiasa mendakan atawa uninga kana pangeran anu dina diri urang. Hartosna kitu eta teh supados teu salah paham. Janten diajar agama teh diajar kenal ka Allah, diajar uih numawi disebat nage kedah tiasa maut sateu acana mati. Bahasa Jawa namah mati sajeroning urip. Numawi dina eta nage urang wajib ngaji cenah. Ngaji teh ngasah jiwa, ta eta ngasah jiwa urang. Naikna dimensi kasadaran beuki naik urang beuki sadar saha urang sabenerna. Lamun urang beuki sadar beuki naik kasadaran, urang bakal sadar yen urang teh teu bisa naon-naon. Sagala rupihalna mung anjeunna hungkul anu ngersakeunan, tapi dina prihal eta henteu tiasa ku urang dirasa-rasa, dihayal-hayal, dibayang-bayang, ku urang kedah di alamat. Numawi kedah aku yakin teh ibarat rasana jeruk mah teu tiasa dihayalkeun, tapi ku urang kedah di alaman di emam jerukna, nembe uninga kanu salaresna. Numawi dina ajaran-ajaran agama kunaon aya anu nyembah patung sagala, aya anu nyembah ka Nabi Isa kana ka para dewa. Ta eta teh mangrupi ciri sejarahna teh kapungkur teh aya nu disebat robitoh. Robitoh teh ngahadirkeun guru mursyid. Jadi dina proses zikir, proses urang ibadah teh urang kedah ngahadirkeun sifat wujudna eta. Tah ngabakti teh dina syariatna kautusanana atawa kana kakasihna, tapi hakikatna mah ka Allah. Ibarat urang damal di pabrik, urang teh babakti teh ka supervisor misalkeun. Tah supervisor eta teh anu ngatur padamelan urang supados aya hasilna. Ta eta anu ngadugikeun sagala rupihal padamelan urang ibaratna. Numawi disebat nage sifat Allah teh kan seueur. Aya anu disebat 88 asma teh ya, Asmaul Husna. Ta eta teh sifat wujud eta teh kalebet sifatna keneh. Numawi ulah salah hartos, ulah dihartoskeun eta teh sifat wujud eta teh Allah. Janten eta mah sifat nembe sifat wujudna. Tah Allah aya di balik eta, di balik sifat eta, di balik sifat-sifatna anu ku urang kedah dipendakan. Kunaon cenah umat Hindu nepi ka ayeuna nyembahna kana patung, umat Nasrani nyembahna kana patung Nabi Isa. Tah eta nu disebat robitoh teh ya. Ngan salahna kedah nama upami parantos teu aya wujudna, teu aya dohirna, wajib ngalih ka wujud anu salajengna. Wujud anu salajengna anu ka titisan nur Allah eta. Janten anu disebat kamusyrikan teh nyaeta anu cicing bae dina ranah dina kiblat anu baheula. Ibarat umat Nabi Isa alim ngalih ka utusan anu salajengna.
ka Kangjeng Nabi Muhammad. Janten panyawatna teh kitu. Umat Nabi Ibrahim alim ngalih ka utusan anu salajengna dan teu percaya teh da percayana ka ajaran Nabi Ibrahimna, teu percaya kana ajaran anu salajengna. Sabab Rasul mah ti kapungkur oge ditentang margi aya dina Quran lagi. Upami teu salah mah dina surat Yusuf duka surat Yunus tah didinya urang wajib anu disebat ulama pewaris Nabi teh anu disebatna dina Quran surat Al-Kahfi 17 waliya mursida ta eta anu kusim kuring sering parantos didugikeun ti payun. Janten urang teu tiasa asal nyembah tapi kedah ngalangkungan sifat wujudna. Nu bawi dina kiasna ge setan mah alim sujud ka Adam teh nya wujud dohir, tah Muhammad teh batinna. Nur Muhammad teh Rasulullah Muhammad tah alim ngalangkungan eta hoyongna langsung ari eta teh kias. Jadi setan mah alim sujud ka manusia ka halifah Allah, hoyongna nyembah ka Allah langsung, sedangkan aturan Allah kedah ngalangkungan ka kasihna heula. Sabab Allah ngadugikeun moal langsung, tiasa ancur ieu bumi lamun Allah ngadugikeun langsung numpawi dipilter eta teh. Dipilter sababaraha lapisan dugikeun ka alam dunya ieu, tah anu ngadugikeunana ngalangkungan wujud jalmi deui. Sabab anu tiasa nerangkeun nu kahartos katerangan-katerangan eta ngalangkungan wujud jalmi deui. Ayeuna lamun ngalangkungan batu kan batu mah teu tiasa nyarios, ngalangkungan gunung teu tiasa nyarios, komo ngalangkungan langit atawa ngalangkungan naon bae alam semesta ieu teu tiasa nyarios iwal ti anu wujud manusia eta nu mawi disebat nage paling mulia gitu manusia mah. Sabab eta anu katetepan nu mawi dina katerangan nage nu tiasa katetepan nur Allah eta mah nyaeta kolbu. Tak mungkin ku abdi diteraskeun deui sakitu heula ti sim kuring. Sono billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.